Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah subhanahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wala budda ayyastahdira dzatal wudu'i al-murakkabati datal wudu'il murakkabata minal arkani. Wala budda jeung teu meunang teu eta anu bukti tegasna wajib misti ayyastahdira tina yen kudu ngahadirkeun si jalma anu wudu datal wudu'i kana datiyahna wudu datal wudu'i kana datna wudu al murakkabata anu tersusun eta dat wudu teh minal arkani tina pirang-pirang rukun wayaksida jeung teu meunang teu kudu ngamaksud si jalma anu wudu fa'ala zalikal mustahdzari kana migawe itu anu dihadirkeun teh bandinganana kama secara masalah bis sholati anu aya dina sholat kamistian kawajiban anu tidak boleh tidak teu meunang teu dina niat wudu kudu ngahadirkeun teh asongkeun kana ati urang naon nyaeta pagawean wudu anu mana pagawean wudu teh tersusun tina mubah eta teh dua aya dipeleng dina nalika urang niat nawayatul wudu teh peleng mubah lengan dua ngusap sirah masuk wudu anana nawayatul wudu teh peleng eta dina niat wudu teh peleng pagawean susunan wudu eta nawayatul wudu wudu teh sejak api wudu nu mana wudu teh ngusap sirah masuk jadi teu bisa bari ngalamun teu bisa bari malamun teu ka ibadah teh ngajan lain dina salat teh ngajan ayeuna dina wudu dipeleng teh asrepkeun kana hate niat wudu teh wudu nu mana wudu mah beungeut masa mah leungeun ngusap sirah masuk ku eta gitu geus kitu tuh ayeuna nyaeta diniatan teh jadi dipeleng heula gitulah diasongkeun heula pagawean wudu teh kana hati nawayatul wudu niat abdi wudu nu mana nya teh mah beungeut mimitina teh teu leungeun leungeun ngusap sirah teu ngasuku gitu nah bari terus ayeuna cicaina kana beungeut teh dipeleng pagawean eta diniatan wudu nu eta nu geus diasongkeun kana hati teh Itu bisa kucepaskan saya, salat kayak gitu.
Salat kan gitu, ketika orang ngabarengkeun ieu niat jeung takbiratul ihram, usolli fardhu dhuhri. Sejak abdi salat nu mana? Salat anu 17 teh rukuna. Asal gitu ayeuna. Tadi ayeuna mun teu dipapai rukun-rukun salat teh Allah. Sejak abdi salat. Maka ayeuna mun talamun tidak memungkinkan dengan hadirkeun eta rukun-rukun pagawean salat anu terdiri tersusun tina rukun teh ulah bisi dilatih takbirna dilatih ke jadi ngebatalkeun lebih tina 12 alif mah gitu. Jadi memeh ayeuna mun tamah takbiratul ihram teh nya meneng. Kuring rek salat lohor, kuring rek salat asar, salat lohor mana, salat asar mana, nyata anu tersusun tina rukun-rukun hiji takbiratul ihram. Tuluy itu maca Fatihah, tuluy ngadeg, tuluy maca Fatihah, tuluy ruku, papaya. Makan teh jeung ayeuna mun tamake salat kecuali lamun tadina geus tukang salat, da geus tukang salat masih keur digawe ge angger aya dina ati teh pagawean salat teh. Jadi lain duit dina atina teh gitu tukang salat. Mesingker nyabak itu nyabak oke yang colak gerakan-gerakan salat pagawean salat teh da kabukina di dinya karesepna di dinya pan aya urang mah teu tina nyanyaho duit hate geus da dieu teu lerek salat mananya salat teh gitu rumpang limpung heula rupa raba heula ka mana ieu teh pagawean salat teh takbiratul ihram ada Fatihah rukuk tuluy i'tidal teh papai heula gitu maka kulakukan takbir ngahadirkeun heula eta dina ati ngahadirkeun pagawean salat kakara usolli fardhu dhuhri jabi salat lohor nu tadi teh salat lohor nu tadi papaikeun Allahu akbar tasok lila teh ngahadirkeun niat dina salat teh eta ngadadak dipapayan gitu Allah memehna tuh memehna geus aya asomkeun kana hati sejak abdi salat lohor eta rukunna teh Allahu akbar wudu sejak abdi wudu nu mana nu wah beungeut wah leungeun dua ya nawaitul wudu'a li rabbil alamin nawaitul wudu'a lillahi ta'ala gitu. Nah, matak ya eta teh nyaeta kudu ngahadirkeun pagawean wudu anu terdiri tina rukun wudu dina niat lamun nyaeta niat wuduna teu make liromil hadasi nawaitul wudu'a hungkul atawa nawaitu taharata gitu tah. Kumaha mun ayeuna make lirafil hadasi komola menjeung al asgori mah nah benar bahwa wajib kudu ngahadirkeun datna wudu anu tersusun tina rukun-rukun wudu tuluy ayeuna diniatan migawe nu geus diasomkeun dihadirkeun dina hati. Tapi lamun nganiatan si jalma anu wudu niatna kieu nawaitu rob al hadasi atawa nawaitul wudu'a li rabbil hadasi kafa ta eta mah teu perlu ngabayangkeun meleng kana pagawean wudu anu tadi. Maka ayeuna mun ku guru-guru urang teh kitu geus ngarah simpel gitu teu kudu ribet kudu meleng kudu ngabayangkeun pagan wudu geus nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asri terima beres moal pati-pati nyebutkeun li rabbil hadasi lamun lain wudu anu cara
cara tadi teh tersusun tina rukun anu tadi lirafil hadasi mah lirafil hadasi mah kitu mata cukup we najan wa in lam yastahdir sanajan si jelema anu wuduna teu ngahadirkeun ma tukira kana datna wudu anu tersusun tina rukun-rukun teh cukup ku nyebutkeun lirafil hadasi naon sababna litadamuni rafil hadasi karena terkandung karena merangkap gitu. Jadi ayeuna mun teu merangkap ngandung nyaeta ngilangkeun hadas mah nu dimaksud ngilangkeun hadas teh nyata beungeut leungeun dua sirah jeung suku gitu. Sedo simpel. Jadi ya teu perlu ribet-ribet eta mah geus nawa itu wudu lirafil hadas sekali. Ya abdi wudu karana ngilangkeun hadas alif. Beres nyaritakeun nyaeta fardu wudu anu kahiji nyaeta niat. Ayeuna maju kana nyaritakeun farduna wudu anu nomor kadua. Asani lan samalihe utawi kang kaping done ngabuang harap atap. Wasani lan samalihe asani lan samalihe utawi kang kaping done iku goslul wajhi ngawasuh rarahi iku goslul wajhi ngawasuh rarahi ari harti anu aslina nyaeta narima kawasuh rarahi eta narima kawasuh rarahi asani jeung deui ari anu kaduana tina farduna wudu anu genep teh nyaeta ghuslul wajhi kakumah beungeut najan teu dikumah ku urang najan teu dikumah asal kakumah we contoh keur wudu aya nu nyimeuh beungeut cicingnya leungeun mah kitu tapi kadi simbah ku batur teh jadi walatrah beungeut kakumah walatrah ayeuna beungeut kakumah bae mesin di banyu ku batur oge gitu da geus niat ayeuna mun teu mau wudu caina cai suci di banyu ku batur dina palebah ngumah beungeut jadi dalain nyata makna ngumah tapi kakumah. Contoh kedua seperti ayeuna mun teu wudu dina nalika hujan cicing ayeuna di luar geus kitu teh ayeuna nyuruh hujan teh di luhur gitu nah cek urang nawa teu wudu lirafil hadasil asgar cicing teu disuak siuk teu ayeuna mun teh makuleungan cicing dina hujan jadi padahal teu dikumah mata manana makna in gisal ghusl teh asal kakumah najan teu dikumah ku urang asal kakumah we walatrah di mana batasna beungeut wa huwa jeung ari eta wajhu eta mah anggahota bae namana bitisari rosi anu aya di antara tempat-tempat pangjadian bulu sirahna si jalma nyaeta batasna beungeut teh anggahota anu aya di antara nyaeta pirang-pirang tempat pangjadian buukna si jalma berarti eta batas sirah ti luhur berarti eta nyata batas sirah ti jihad luhur jadi di palebah luhur mah batasna sirah teh nyata tina naon tina tempat pangjadian buuk tempat pangjadian tempat pangjadian anu galib anu umum aya kitu teu umum ningali tidak aya nu batak teh
Oh, Mang Haji itu Mang Haji Asep. Mang Haji Asep panggilan wae tah itu. Pada tengah-tengah Mang Haji Asep pada pengjadian teu akur kada jeung batur jeung omong gitu. Teu ngadak-ngadak aya nu teu mah beungeut hayu teh ka dieu kana. Kumaha lamun ayeuna botak pisan kudu kabeh beureun mah beungeut teh. Dawuh pangjadian ayeuna buukna jadi nyata nu dimaksud ayeuna batasna beungeut ti luhurna tina tempat pangjadian buuk sirah teh nyokot ngambil kanu galib sok nu galib lah nu galib normal itu mah jasa teh normal kok etana gitu ayeuna pangjadian buukna teh normal lain tarangna gitu tah anu umum meureun aya nu teu kieu teh akan geting normal ting teh ting umum ting teu gitu tah gitu nyokot aya. Jadi tidinya tah tiluhurna lamun tihana batata muntaha jeung dina kitab eta lihyah aya teh aya alaya tean sadayana aya eta la sawab muntaha lahyaihi wa tahta muntaha lahyaihi nyaeta jeung hanapeun tungtung dua tulang tareham lihyah majengon walin batas enak banget bajengon walin batas banget tidak tapi nyata maksud tulang tareham uang-uangan jadi dah dianap nama aya tulang tareham ieu tah rampaanna da aya tulangan tah eta batas beungeut eta aya nu teh batas beungeut tulang dua tareham teh apa itu dia aya tulang ieu tah dihandap eta tempat pangjadian jengot teh tempat aya namun pangjadian jengot eta aya nu hanapeun gado mah ieu aya tulang didinya ngaranna tulang careham, tulang rahang careham teh. Tah, eta batas ti handap. Ti gigir batasna nyata antara dua celi. Nah, nyata aya namun tama celi ka celi. Jadi aya nu muntah makan celi eta tigigir mati celi ka celi ti luhur mah tempat pangjadian buuk sirah anu umum anu galih ti handap mah nyata dua tulang careham itulah ayeuna mun teh batas-batas beungeut anu wajib dikumah dina wudu sakitu seputar eta teu meunang kurang tina batas temenang kurang tina batas alus lamun ngaluwihan malah ayeuna ngaluwihan saeutik tina batas pokok wajib ngaluwihan saeutik tina batas pokok sakurilingna tina batas beungeut sakurilingna wajib ngalak saeutik teh ulah dipas teuing dina ngobah beungeut mata kumaha tadi ditungkeun ayeuna ulah dipas teuing nyokot kana batas nu pas teuing leuwihan singolatra andai kata dina seputar beungeut aya nyaeta bulu-bulu anu jadi dina seputar beungeut anu geus dibatasi bieu teh faminhu mangka eta tetep tina sawarehna hukum beungeut dina pada wajib kakumahna dina wudu
bulu-buluna banget wajib kakumah lamun aya buluan ai bulu anu aya dina seputar beungeut teh loba kahiji kal haji baeni saperti bulu halis dua nyata bulu halis anu kenca bulu halis anu katuhu tah dina wudu wajib kakumah bulu halis eta kucai. Dua anu sok aya dina seputar beungeut teh nyaeta bulu-bulu biwir panon. Ari aya namun tama bulu-bulu halis mah tah luhureun panon. Ari ahdab mah nyaeta bulu biwir panon. Tah ieu tah bulu mata gitu. Bulu mata tah eta wajib kakumaha. Lain wae ayeuna kulit jeung bulu-buluna katilu nu sok jadi dina seputar beungeut teh nyaeta saribaen. Saribaen mah nyaeta bulu kumis. Jadi lamun aya buluan tah dina palebah aya namun tama kumis wajib kakumah jeung bulu kumisna. Tah tina bulu kumis mah awe mulai eueuh galibna eueuh. Jadi aya namun tama bulu halis umum awe lalaki. Tuluy bulu aya namun tabibir panon umum awe lalaki. Tah ari kumis mah nyaeta teu pati umum di awewe mah eta mah nyaeta lalaki nya. Aya namun tawajib kakumah jeung buluna. Kaopat nyaeta bulu-bulu anu sok aya jadi nu sok aya dina seputar beungeut teh nyaeta bulu idar. Bulu idar. Bulu aya namun tama idar teh nyaeta aya namun tama bulu ieu bulu bulu amis cau. Bulu aya namun tama amis cau anu aya dina naon anu aya nyaeta dina totogan ceuli. Nu aya dina totogan aya namun tama ceuli di dinya di laluhureun ayeuna totogan ceuli teh aya bulu idar ngaranna. Eta wajib kakumah. Eta wajib aya namun tama kakumah dina nyelap kadinya tah bulu amis cau. Lalaki mah teu pati eta awe biasa nama dinya mah. Nu aya bulu-bulu eta mah laki mah jarang lalaki. Nah, mangka wajib ayeuna bulu-bulu anu tadi nu jadi dina seputar beungeut teh nyaeta fayajibu ghuslu dhahiri hadhihi syu'ur wa batiniha. Wajib ayeuna kakumah luar jeung jerona buluna ma'al basarati sekaligus nyaeta jeung kulitna allati tahta anu aya dina bawah bulu-bulu eta. Jadi bulu jeung kulitna wajib kakumah kucai dina nalika mah beungeut. Wa in kasufa najan ayeuna mun tamakan buluna najan kana ayeuna mun ta bulu-bulu tadi wajib we kudu ayeuna mun imut kawalatraan kucai li annaha minal wajhi. Li annaha minal wajhi karena bulu-bulu anu tadi eta bagian tina beungeut tina wajah. Tah anu aya nyaeta tafsil antara bulu kanal jeung bulu ipis mah khusus dina masalah bulu godeng jeung bulu jenggot. Jadi bulu-bulu anu tadi mah rek kanal rek ngajedik oge eta wajib kakumah luar jeung jero.
anu aya pengecuali lamun kanal mah nyaeta tuh khusus nyaeta dina ayeuna mun tamadina bulu jenggot jeung dina bulu nyaeta godeng jeung dina bulu godeng nu tadi mah ayeuna wajib kakumaha kecuali nyaeta lamun anu kanalna teh geus kaluar tina batas beungeut kecuali contoh nah kumis saking kanalna di kayeuna ngamay ka dieu kumis yang mah lain nyaritakeun ayeuna mun teh mah tah nu wajib kakumaha mah eta we nu aya dina ayeuna batas beungeutna ka dinya teh kanya ka dieuna mah lain nyaritakeun janggot mah bulu kumis tapi kumisna ka dieu ngabayana teh kitu teu wajib nu kaluar tina batas beungeutna mah nu kanal teh atawa ayeuna mun teh bulu godeng ngajeting ka bulu godeng tapi ka ayeuna batas beungeutna nu wajib kakumaha teh bulu godeng tapi ka dieu deui teu wajib kitu teu wajib nu geus kaluar tina wilayah beungeut mah beungeut mah. Nah, saterusna hukumna jenggot, bulu jenggot jeung bulu godeng anu kenca katuhu wa amaliyatu jeung anapun ari bulu jenggot wal aridoni jeung bulu godeng dua tegasna anu kenca jeung katuhu eta aya fa'in khofa mangkalamun ipis bulu janggotna ipis bulu godeng anu ipis wajaba mangka wajib non ghusl zahirihima ngumah luarna eta bulu godeng jeung bulu janggot wa batinihima jeung jerona. Jadi lamun termasuk bulu godeng anu ipis bulu jenggot anu ipis mangka wajib kakumah luar jeung jerona sekaligus jeung kulitna ma'al basyarati allati tahtahuma sekaligus jeung kulitna aya di bawah dina handapun eta bulu jenggot jeung bulu godeng teh wa in kasufa lamun kanal tadi mah ipis lamun kanal bulu godengna jeung bulu jenggotna wajaba mangka wajib non ghusl zahirihima ngumah luarna wungkul teu wajib nyaeta ngumah jeung ka jero-jerona lamun kanal mah duna batinihima teu wajib kakumah jeung jerona bulu godeng jeung bulu janggot teh non sabama lil masaqati atuh da barabe lah kudu kukurusukan ayeuna mun tamang ngurusuk bulu jenggot bulu godeng anu karana teh kecuali lamun bulu godengna anu sakumaha ngajedik kanal atawa bulu jenggotna ngajedik kanal jenggot jeung ayeuna godengna lamun aya di awewe tah awewe bisi aya keluar biasaan gitu ngada mah di umur kayakna teu ka ayeuna kita manggi matak ayeuna teu masuk kana wilayah hukum eta mah termasuk kana wilayah kumaha termasuk kana wilayah hukum teh kana saking jarang. Nah, jadi di mana-mana terjadi teh termasuk ke kana ranah hukum nu tadi teh gitu. Jadi mah wajib we tah kakumah luarna jeung jerona lamun awewe aya godengan anu ngajeting pisan kana. Pan lalaki mah wajib luarna hukul, di awewe mah wajib jeung jero-jerona. Tanpa aya godengan aya gitu atawa awewe jenggotan can mangi ieu oge sakumaha kanalna kan lamun di lalaki mah lamun kanal mah wajib kakumaha luarna wungkul teh jeung jero awewe mah lamun aya anu jenggotan sakumaha kanalna wajib we kakumaha luarna jeung jerona awewe mah jeung wandu deui gitu jeung wandu asup kana hukumnya eta awe dina pada wajib dikumah luar jeung jerona najan
eta godegna waduk najan eta jenggotna waduk teh sakumaha kandalna payajibu mangka wajib naon isalul ma'i nepi kencai teu kamana libatinihi makana jerona eta bulu godeg jeung bulu jenggot teh ma'a basyaratihi ma sarta kulitna bulu godeg jeung bulu jenggot teh mun aya di awewe linadrati dalika karena jarang terjadi ayeuna terjadi awewe aya godegan godegna kanal bet godeg ipis geus jarang komo godeg kanal karena jarangna awewe anu jangot boro-boro ayeuna jangotan anu kanal bet jangot anu ipis ge jarang ma'a kaunihi yundabu lil mar'ati bari ini andai kata terjadi lamun aya awewe anu godegan najan ayeuna ipis lamun awewe aya jenggotan boro-boro ayeuna kanal najan ipis yundabu awewe mah disunatkeun lil mar'ati ka awewe ijalatu makurud aya lalaki mah aya namun taman teu atau aya namun teu sunat dikurud aya namun teu mah kukut aya kukut aya baheula mah resep kukut ayeuna bulu godeg teh baheula mah ayeuna mah da naon teh asok ieu tina naon laba-laba tina lancah aya dari sangrai nya teh barang teh aya saking hayang buluan gitu godeg kurang payu meureun aya nu kawe teu patera reupun da baheula mah aya mun teh ngarukut aya hayang godegan teh gitu aya mun tah talamun awewe mah eta teh sunatna dikroh dileungitkeun awewe mun aya janggotan panalaki mah sunat dikukut tah awewe mah nyaeta sunatna dihilangkeun dikurutna qala as-sayyidu parantos ngaruh as-sayyidu al-marghani wa sayyid al-marghani radhiyallahu anhu dawahan mantananana wa yajibu jeung wajib naon gosrujudin ngumah sebahagian min mulakil waji tina anu antel kana batas beungeut min sairil jawanibi tina saanterona sakulingna beungeut jadi nu tadi teh eta martin tadi jadi dina ngumah beungeut ulah dipas teuing batas ngala nya eta ka mana mulakil waji kanu antel kana batas beungeut saeutik mah nyokot sajuju mah nyokot kayunya ngala nyaeta leuwih saeutik tina sakurling beungeut ulah dipasting batas walatra idma la yatimul wajibu karana teu sakur perkara anu moal bisa sempurna suatu kewajiban illa bihi terkecuali nyaeta kudu aya perkara eta bahwa mangka perkara eta wajibun eta wajib moal katingali sampurna da dina kumah beungeut lamun teu ngalah kana leuwihna jadi katingali we jadi katingali we pasna kumah beungeut teh katingali we aya namun teh ka kumahna batasna beungeut lamun dipas teuing engke boleh jadi kekurangan gitu matak daripada kurang leuwih aya namun tamahade leuwih daripada kurang leuwih hade leuwih tah ngaleuwihan ieu mah hukumna teh wajib ngaleuwihan walaupun saeutik tina sakurling batas beungeut wa kada yajidu nya kitu deui diwajib yajidu wajib nama sejama adna jiyadatin walaupun pang saeutikna piliyadaini kabeh we artina mah dina ngumah angho taulu teh kabeh ulah pas teuing
nyokot leuwih kajeun tiada titik kajeun setengah senti kajeun saparapat senti gitu tina batas pokok boh dina pilihan da ini boh dina leungeun wari lain ini boh dina suku lah panas kana muncang kalah kalau ayeuna caeutik tina muncang liat tahak koko gos hujami mah ngarah katingal walatrana ngalah katingali kakumaha walatra kabehanana far'un wallahu a'lam bissawab.